Ngeunah banget hirup aing, boga mobil loba, boga salega, imah gedong, duit loba, kontrakan ngajajar, batur nu kas aing boga segala boga, aing mah segala boga, mobil loba, salega, imah gedong, teu kurang naon-naon. Ai maneh ngaceprek we sorangan kos buru. Kunaon kitu? Ngahayal mobil-mobil batur. Nya kajendeng mobil batur ge ayeuna mah daek sangahareupan ku urang nya jadi mobil urang. Yo sampai eta ge mana moal kabeli mobil. Sokan nyaci kos kitu, sokan ngahep kahirupan jelema sanu nyaho. Ditakbirkeun ku Gusti Allah urang boga mobil, abasnya masa kos kitu hirup teh putus arepan. Yo maneh ge nasib centong kaleng ge centong kaleng we. Kayak aing mikir, wah dibelikan ke siang kayak mau mobil-mobilan. Sejor we iraha mikirna lila teuing kolot manten. Kudu ti ayeuna atuh rek mikir mah, ulah geus kolot mikir mikir naon. Beuki ngomong sia mah emang bibirna aya 3. Ya tiba ngalamun teh gampang. Teu ngusahkeun ieu. Abasnya nu harapan mah pisan mah putus harapan jadi jelema teh. Tah ngeblangsa, tah mesin rusak. Kan sia ulah poe pamesinan we. Ya geus bosen aing memesinan ganti atuh yang tupak mobil ngalamun-lamun atuh tiba ngalamun ge ulah. Aing ngalamun meunang kane sia kos kieu tah. Teu beli mobil sia burung. Nya ulah atuh bah ulah katang kaburu ngabah mah nyebakeunna teu bener wae. Aing ngejol tuh. Geus ngajeng mah rek dah mah tuh geus aya sambal gede, coe loba jeung teri hurang tuh. Naon we daahna da teu usaha ieu. Yo aing mah ngakan hurang sok ateul sambal gede aing mah puguh sok mencet Ngan kudu ngalebok naon teu hirup serba teu boga mun ieu ateul tangakan sambal sok mencret ngakan naon ti kotok. sakali-kali atuh nasi padang Aduh nya sok kali atuh duitna udah kuing meulina ieu. Mana ulah ngomong doang ngomong sebata bisa tai meureungan ngomong pinter bangetan.